Assalamualaikum sampurasun warga Jabar. Ieu seueurna nu komen tinu piti abdi kamari, video anu di up kamari ku abdi majarkeun teh. Ieu teh jalan desa. Tak ku ayeuna ku abdi bade disepil, da ieu mah raras jalan BBWS provinsi. Tah hal ayeuna ku abdi bade disepil jalan desa nya. Kudu belen pan urang teh kudu saimbang. Ngimbangkeunana bisi salah paham. Tah ieu jalan desa entos dibangun jalan desa mah tos dicor lah. Tuh kaditu ieu teh menyangkup 2 RW, RW 10, RW 11. Ka ujung kaditu tos saelah tos dicor. Tah ayeuna hadieu tah batasanana. Tah ieu batas jalan kadieuna jalan desa, kadieuna jalan BBWS provinsi. Tak ku abdi urang sepil tuh lamun itu jembatan kangge warga ge hasil iuran warga hoyong jembatan kieu teh. Ieu teh jalan butut teh jalurna 2 kanan kiri nu tos hancur teh. Urang sepil deui jalan perbatasan desana ku abdi. Ieu jalan provinsi kene jalan BBWS ieu teh tuh. Tah ieu jalan ka desa terus dibangun terus dicor. Arah ka desa itu terus dibangun lah terus sae gitu. Terus dicor tuh. Jalan nu ka desa ieu tah perbatasan provinsi ieu. Tah ieu ka desa ieu jalan nu ka provinsi. Anu dikeluhkeun ku warga teh ieu teh jalan geus teu kabangun teh. Geus teu kabangun ieu teh jalan, jalur geus teu asup motor, mobil. Soalna balak geus teu kaurus. Hampir 8 tahun. Tah abdi nyuhunkeun tulung ka gubernur teh ngadamel video teh sugana teu direspon. Sugan dibangunkeun keur warga dan cabeureum mah hoyong dibangun ieu teh jalan. Da warga teh ngeluh rek ka pasar, nu rek damel, nu rek ngojek. Nya dipasihan jalan provinsi kieu. Sakitu da abdi mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.